Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam balian bin Mautan wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syekhuna Syekh Muhammad Zailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tan Harabanten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangtan Madura wa ila hadrati khususan hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari summa ila ruhi khususan Ahmad Fakih wa ila ruhi khususan Zailani wa qaralahum dunubahum usulihim wa furu'ihim bil barakatimul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Mana channel ah? Wasadisu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha jeung ari kagenepna tinu genep. Al-mautu eta maut li muslimin ka jalma Islam ghairu syahidin salian ti maut syahid dunia akhirat. Ama kafiru anapun ari jalma kafir fala yajibu mangkan wajib non al-ghusnon kesluhu ngadusanana eta jalma kafir. Bal ya juju balik wenang eta jalma ngadusanana jalma kafir. Wa ma syahidu jeung anapun ari syahid jeung anapun syahid dunia al akhirah. Fala yajibu mangkan wajib naon gosluhu ngadusanana itu syahid. Bal yahrumu balik taharam itu ngadusana liqoli karena aya dauhan Kangjeng Rasul alaihi Kangjeng Rasul asal fihim dia itu syahid. La tagsiluhum ulah ngadusan aranjeun kabeh ka syahid. Fa inna kulla zurhin maka sanyanyana sakur-sakur tatu rahet jurhin. Yafuhun eta ngagedean ngalebaran. Miskan naonana miskan yaumul kiamat dina poe kiamat. Pada khala mangka asuk fi qauli dina dauhan musannif al mutlaqad maut asuk tu naon kagolongkeun walad nazilu anu turun bila hayatin kun teu hirup bada tamami dina sabadana sampurnana asyhurin pirang-pirang bulan. Walam tudhar jeung teu jelas fihi dina itu sukut teh naon tadi tanya sukut gugurna sukut gugurna budak walad. Amaratuha naon ciri-cirina hirup. Wal mautu jeung ari maut wajibkeun lil gusli kana adus alal ihya'i
anu hirup keneh la ala mayitin teu wajib ka mayit kuburan teh nih tadi jero wajib. Wal mujibu mangkari anu ngawajibkeun lil gusli kana adus imma ayakuna eta imayen ayakuna bukti yang wajib ku iman eta nu tetep bil fa'ili wa nu migawena aw bi ghairihi atawa lian fa'il ya dinu migawe lima karena ya hadis lima karena peraruya anu ngariwayatkeun kana iman Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu muga mikarida sallallahu Gusti Allah anhuma Ibnu Abbas sareng Abdullah. Jadi Ibnu Abbas teh dua ngaran teh. Ngaranna Abdullah, bapana Abbas, Ibnu Abbas, anak Abbas. Anna Rasulullah sanyanyana Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh fil muhrimil ladzi fil muhrim dina jalma anu ihram aladi ari anu waqasatku anu geus macakeun galadi na qatuhu naona qatuhu antana nus mencit maihan qatu igsiluhu kudu ngadosan aranjeun kaladzi bimain ku cai wasidarin jeung sidir teh naon nya cai sidir rawahu tos ngariwayatkeun kana ya masa syakhani Imam Bukhari Muslim wa dhahiruhu jeung ari dhahirna ya hadis al wujub wa eta nandan kana wajib wal waqsu jeung ari maknana waqsu kasrul udki eta pupusna udki masih kene pasal anu ngawajibkeun adusnya kamari pasal anu ngawajibkeun kana adusnya sabaraha naon itu talar buka primbon segala tapi jelmani kaiji ilajul hosapati fil farji warujul mani terus wal haidu wa nifasu wal wiladatu wal mautu gitu talar atuh ayeuna nomor ka genep terakhir ngaranna nomor ka genep anu ngawajibkeun kana adus teh nomor ka genep teh nyaeta maot naon maot teh aya ajal aya maot gitu maot teh pindah alam ajal kepastian pastikan jadi model lainnya orang maut gitu saresna mah maut teh pindahna ruh dari ruh mah teu maut ruh mah teu maut lamun ruh maut rek sanu cicing di alam kubur rek sanu nyacingan surga jeung neraka mun maut ruh mah henteu mah pindah di alam dunia karena alam kubur gitu ajal kepastian pastikan katang Tuhan makanya kalimat maut teh itu lain kaluarna nyawa mana maut teh soalnya aya contoh ti Kangjeng Rasul doa rek sare naon doa rek sare artinya banyak tak hafal
Eta coba eta kalawan nyebat jenengan Allah katanya bismika Allahumma ya Allah ayan ngairupkeun bismika jeung kalawan nyebat jenengan Allah bismika wa amut sareng mamawatkeun terus ari bugahna alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'ama matana coba alhamdulillah ya ari sadaya puji kepada Allah alladzi ari anu zat Allah katana ahyana nu tos ngahirupkeun ba'da ma'ama matana sabada ngamawatkeun abdi sadaya gitu kan berarti sare disebut mawat memeh sare ngadoana gitu udang sare ngadoana sabada mawat matak maut teh lain berarti hakikinya maut mah contoh doa tikangnya Rasul gitu sare ge disebut maut lain maut mah hakiki mah ajal teh ya kumaha eta lamun mati suri eta non koma can maut kumaha mah ayeuna lamun anu maut teh hirup deui acan sare mah berarti enggak dina Al-Qur'an matasbiku ummatin ajalaha wa mayastakhiruna katanya ini upami entas dipastikan ajal moal bisa nawar mayastakhiruna yang diingke-engke hayang buru-buru bakat ku aral ya perang di dunia teh moal bisa atau hayang kewe bawa teh loba kene kayang loba kene kapanasaran moal bisa aja terus aja namanya proses moal kahalangan ku loba itu iya loba pangabutuh moal kahalangan ku kabogoh halus ya geus koin banyak mah tinggalkeun sagala rupana jadi batasan rezekina nepi ka dinya maot mukakeun naon ngamimitian kabukana masalah adidinya mah saya kewajiban ngaji saya kewajiban ibadah saya kewajiban naon madak lamun geus capek ibadah capek teu maot we geus gitu dan hirup kene mah kewajiban enak ngaji satungtung hirupan terus mau ngaji geus saya memang maot lah pae geus mau ngaji acan mah heureun di alam dunia na oge kitu baheurna kitanya mau ngaji acan na dah orang kan wajib ngaji ka mana we ngaji mah nyatan talabul ilmi tah anu maot wajib diadusan mau bisa ngadusan sorangan beda jeung anu asupan wasapah kana parji beda jeung nu bijil mani beda jeung nued beda jeung nipas itu adu sorangan nu ngajuru mandi sorangan nya nu maot rek mandi sorangan tulus teh meureun maotna anu maot mah di manian maka boga kewajiban opat perkara keur kanu maot galib itu naon opat teh hiji ngamanian kedua mungkus katilu nyolatan lain nyolatkeun mayit cenah salat meureun nyolatan mah di salatan mayit ngagoler urang salat terus kaopat ngurebkeun nah eta wajib naon wajib kifayah gitu. Naon wajib kifayah teh wajib kifayah teh lamun dia talamur aya salah saurang migawe berarti teu dosa kifaratan ku eta kagentian katulungan dosa wajib kifayah gitu. Sama talabul ilmi itu wajib engke hukumna unaha wajib main wajib kifayah engke tergantung anu diaosna mode ngaji kieu wajib ain wajib di kieu mah sampai ilmu fikih
Non sababna sabab ilmu fikih nyarna ilmu fikih itu kasebutan wajib ain anu wajib ain di tangan teh naon? Hiji ilmu fikih, dua ilmu tasawuf, tilu ilmu tauhid tah tilu ilmu tangan. Nu hare-hare gitu. Ilmu fikih supaya apal prakat ibadah. Ilmu tasawuf orang supaya bisa ngebersihkan batinnya orang. Ilmu tauhid supaya awas kapange bisa salah orang ibadah teh. Lamun di lautan dama ilmu fikih lil ibarat parahuna. Ilmu tasawuf ibarat caina lautanana. Ilmu tauhid anu ditujuna pantaina. Matak lamun ngaji ilmu fikih tanpa tasawuf moal apal kagorenganan. Eta. Makana eta wajib ain. Fikih, tauhid, tasawuf, fikih, tauhid, tas wajib ain. Malah mengaji ilmu tajwid. Gitu. Nyar ilmu na nangan ilmu na wajib kifayah. Apalna wajib kifayah. Mun make na wajib ain. Mengaji Quran wajib ain. Nu make tajwid ngaji Quran setiap nu maca teh. Nyar nama pahamna katanya kifayah di jelemur aya mantak bangsa para ustad, bangsa para kiai, bangsa santri teh keur nyalametkeun lemur teh. Itu bangsa mun aya ustad apal kana ilmu Al-Qur'an. Itu terjadi dosa nu didarinya teh masalah tajwid. Lantaran katulungan ka eta jelema. Bangsa ustad, bangsa ajangan, bangsa kiai itu sarua jeung nyalametkeun lemur ayana teh. Makana urang kajalma nu boga raduh ilmu teh ulah naon? Ulah nganggap rendah. Itu jadi tetenger, bisa jadi bebenteng tina benduna Gusti Allah. Lamun di jelemur teh aya nu paham, teh anu apa, teh anu ieu nya kana agama wah. Pari datang na bendu Allah. Nomor kagenep teh mah maot. Maotna maot jalma muslim goiri syahidin. Jalma Islam anu lian maut syahid. Di antarana anu kasebutkeun maut syahid itu seueur. Katanya anu maut dina jalan Allah peperangan. Ngabela agama Islam, ngabela lemah cai, ngabela harga diri. Ya. Itu. Perang agama Islam baheula zaman Kangjeng Rasul. Perang ayeuna ngabela lemah cai. Nah. Dua 2787 nomorna. Eta itu maut syahid. Perang. Nah, syahid oge didinya dipariksa deui. Pariksa ke lamun perang nah hayang kapake ku pamimpin maut terjadi berarti syahidna kan. Itu tulus. Katanya perang nah yang jadi pahlawan. Terjadi tah. Gitu. Perang nah daerah we ku batur perang urang henteu mah nya piluannya perang terjadi tah. Gitu. Kembali ke karena niat masing-masing nah perang oge. Yang secara umum dikatakan syahid ya, tahu saya kan di dia deh nusa mana pernah syahid oleh apa terus ya Allah ya. Pemeriksaan kayak. Nu kadua maut syahid teh sapertikeun anu maut karena aya wabah penyakit karena gering. Karena gering. Gering kumaha? Ya penyakit tos ya, tapi manehna keur geringnya sabar tong arang. Matak jalma anu gering nya. Aya keterangan tina keterangan hadis Kanjeng Rasul dina kitab ulama. Di mana-mana jalma muriang sajam cenah. Maka ku ayana muriang sajam dibaragan ku sabar
bisa ngiparatan dosa tahunan saleutik gitu. Matak aya panyakit dina diri urang pada hakikatna manfaat gede ke urang. Secara ukuran dunia malah itu musibah kan. Urang teu bebas kitu, teu bebas kieu, teu bisa kitu. Ya bisa jadilah eta perkara anu dikatakan orang teu geuring, teu bisa ngaji, teu bisa naon kitu. Padahal lamun niat ibadah sok sanajan teu damang bisa jalan lain da tujuanna ka Gusti Allah. Gitu. Najan teu ngaos najan teu aya jalan lain. Mantap. Jalma anu teu damang, jalma anu katibanan penyakit itu diraksa saudara-saudara. Makanya kok Allah mutus opat malaikat ke ditujukan ka jalma anu ka tibanan penyakit. Katanya Allah dari bere malaikatnya diutus. Gitu. Malaikat kahiji dititah nyabut cahaya wajahna sehingga anu geuring mah parucat. Katanya malaikat kedua ku Allah dititah nyabut tanagana nu maot nu geuring malalung anya laleuleus taya tangan pangawasa. Ai cager apa nih kayak bahasa jaguar ringkas. Ai cager. Terus malaikat katilu ku Allah dipiwarang naon? Nyabut rasana nyawana. Maot bener nyawana. Sehingga nu geuring mah teu mirasa. Gitu. Makanya di sisi lain ayana nu geuring itu ke keluarga ya datangna rezeki. Datangna rezeki sok nu ngalalongok ngajarinjing mah. Mun calager mah di mana anu ngajarinjing daratan paling mararenta. Gitu. Geuring mah mawa kue, mawa wafer, mawa itu, mawa ieu. Naon teh barang mawa amplop bae mah. Kan kitu geuninganan. Cara Allah ngarizian teh kudu geuring heula ya kan wae. Geus kuduna kitu mah. Malaikat nu kaopat nyabut dosa. Nah, opat malaikat kan nu perintah. Ketika culuh kana waktu, ninggang kana mangsa niti kana wanci nu mustari, tiba kana waktu na kudu cager, nu jadi jalan jeung syariatna eta jalma mereupuang pian ka itu kadieu neangan tambah, neangan ubar. Jadi ka warung teh cocok. Jadi ka dokter teh cocok, ka rumah sakit teh cocok, jadi kamar cocok nama merenang ku maca bismillah. Dicager, maca kunaon? Eta nu nyagerkeun mah Allah. Gitu. Nyagerkeun Gusti Allah. Cager eta, sabaraha lila? Rupa-rupa eta. Gering teh. Ijet gering. Wah, geus ka itu ka dia berobat. Lila-lila mah cager, culuk kana waktu ninggang kana mangsa niti kana wanci nu mustari. Tah, pas eta nu geuring cager, si jair cager, maka ku Allah eta malaikat piwarang ngawihkeun dinu cenah. Pertama, malaikat pertama nyanak cahaya tubuhna, cahaya wajahna. Jadi seger deui diwihkeun teh nya. Nu kadua ngawihkeun naon? Tanagana jag-jag deui, jag-jag waringkas. Nu katilu ngawihkeun naon? Rasana mamayu. Nu teu anu salilaya keur geuring mapan tuh nu biasana merampus kana lalap kana daging hayam kana eta keur geuring mapan geuninganna. Anu amis asa payet teh ada dirasaan apa? Ketika cager mah dibalikeun deui, mamayu. Nu kaopat naon? Dosa? Tah kumaha eta dosa? Moal kadieuwihkeun. Malaikat anu nyanak dosana eta jalma kana teu damang moal kadieuwihkeun. Tempo heula nu geuringna sabar teh atau apa? Lamun nu geuring sabar, maka dicatat eta penyakit rahmat. Eta lamun aral maka penyakit azab.
mun aral diuihkeun deui dosana lamun sabar tadi diuihkeun dilebur. Itu nuring teh. Lamun aral ngarasula amok-amokan geugeuleuneung berobat ka dokter PPT cager nyalahkeun dokter. Berobat ka dia kan nyalahkeun kata mahalna we cenah cager henteu. Nah emang nu nyageurkeun dokter gitu. Tah. Ngadar obat marahal obat teu daekeun cager keneh wae kitu ge. Oh aral pokona mah ka itu kan nyalahkeun itu. Ngarasula. Tungtung nate dosana mahan dianger. Atau yang penyakitnya minimal atau ngurangan dosa, nyata kudu dibarengan sabar. Iya mah penyakitnya ge parna dan sabar anjeunna narima kana takdir. Tara tengah rasula tegegeleunang teu nyalahkeun ka itu ka dia nyalahkeun ka wanita mani nampi kana kadar ti Gusti Allah dipasihkan ka diri nyalira meureun jalan ibadahna kudu kieu lewat penyakit lewat sabar. Sabab naon? Ibadah nu pangunggulna aya dina sabar. Kangjeng Nabi Muhammad dijadikan gelar Mustafa nu dipisahkeun, diutamakeun, dimuliakeun. Tapi kan jadi paming itu poinna kasabaranana. Gitu. Tapi ka ayeuna jalma sabar mah caket sasaran Gusti ge innallaha ma'assabirin. Mata ayana musibah, ayana penyakit, ayana naon wae eta mengerbakeun cara na Gusti Allah ngadeuketan urang. Gitu. Lamun mah urangna hidang atau ngerti atau paham. Gitu. Kumaha carana Allah ngadeuketan urang supaya misalkan pasien banyak urangna sabar cakep sareng Gusti Allah. Innallaha ma'assabirin. Ieu teh cara lain naon lain hiji perkara anu awan anu ditibakeun ka urang teh lain nu goreng kabeh halus mata dibikeun ku Gusti Allah teh. Urang lah sok suudon Gusti mere najan kacape urang poe ieu ripu urang poe ieu kumaha eta teh halus keur urang teh. Lamun dibarengan ku sabar gitu. Maot teh eta jalma teh maka disebut maot naon wadai nyeri beuteung, tumor, kanker, penyakit lambung kronis, penyakit waseur, penyakit itu saja. Dan barengan ku sabar eta sebab sahih dunya. Tulis teh maot sahih teh naon sahih teh. Tulis atau apa? Tadi kayak hiji nu perang maut dina waktu perang jalan Allah. Kadua maut dina waktu aya penyakit. Katilu jadinya. Katilu naon kana wabah penyakit seperti naonnya corona, Covid gitu. Terus kaopat penyakit anu biasa orang seperti nyeri lambung gitu. Katilu kaopat maot syahid teh diteleum. Katanya, diteleum. Ayeuna nu diteleum. Tapi nu diteleum naon ge ditinggal heula manehna diteleum teh diteleum naon apakah mau lauk di udang nepi ka diteleum. Eta mah teh kasupkeun syahid eta bangsa. Gitu. Ijaed mau lauk nu Ki Ahmad kapangih ku si Ahmad teh diporo diudog gitu ge lompat kana parau aya Ki Janda loncat ngojay terus nama deukeut ka sisi teh pada jauh pada dicai mah sok kitu nih jiga deukeutnya geus kejebur wah kedengaran jauh pake nepi ka maot teh syahid eta mah teh kasup syahid maot bage teh mah samaling itu kumaha nu kasep teh teuleum kumaha nu kasep maot syahid made urang mentas rek silaturahmi rek nyabar rek naon rek aya bencana ujug-ujug kerem laut atau gelombang nelayan keur ngusahakeun anak pamajikan usaha keur naon ngalalauk katanya mantai gitu ya itu syahid nu kitu mah gitu anu diteuleum Dijahit di dalam kekerebekan terojol kibakah di alungan duit 1 juta ditewak mah
mah hayangeun moal nah matak duit 1 juta kayak duit ya mah sebut duit manfaatna teh teu kabeh manfaat ku duit gitu teu bisa dijadikan pitulung eta duit keur kanu kitu mah ge geura sok aya nu jelema kekerbokan ya we duit 1 juta sok tah hayang teuing can gitu matak jelas anu disebutkeun kahadean nu aya perkara di alam dunia sadayana oge teh anu langgeng perkara di alam dunia batina kahadeanna aya nulungan jalma nu ti teuleum dalungan duit cara nulunganna teu manfaat mana lalebar dibikin kana di dunia kene ge geus teu manfaat duit perkara ti teuleum makanya jalma nu maot itu seperti nu ti teuleum aya kalgorikin al-mutawwis ninganan dina padan naon butuh pitulung roroesan nu keur sakarat teh jalma teh butuh pamuntangan butuh itu butuh ieu gitu mata budi abun celik bari nyeri tutulung kasa gitu mata kurang teh ayeuna kudu diajar hate alah takbir wae matinya dina hate teh Allah jadi ngayakinkeun segala sesuatuna pamuntanganna Gusti Allah na hate teh aya dina lisan mah teu naon minta tulungan kieu teu naon lisan mah ngan ieu mah dina hate mentana ka Gusti ketika urang sakaratul maut tong minta tulung ka asep ku hate da mangareungeun ka Allah we anak pamajikan kabogoh dunungan tatangga anu dipikanya harta banda kitu moal nulungan itu ieu hate eta mata kudu dibenahan hate diajarnya aya ning diajar dikirnya gitu teknik dikir terus nu kalima maot syahid teh naon anu cilaka naon mulai gempa robohna bangunan gitu nya tinggal longsor mulai gitu saya dunia terus kagena kabeuleum kahuruan katanya nu katujuh naon awewe nu ngalahirkeun maot syahid itu terus anu kabunuh aya jalma bangsat ya wah ngabela urang ngabela keluarga nepi ka kabunuh syahid gitu terus ya mulai kacelakaan katabrak mah teh ieu nya tapi katabrak oge urang ulah ngahaja urang yang dicelakaan heula di jalan teh make motor apong-apongan digurung-gurung busak kali orang haja mempling cek asep teh cenah motor teh di tempat kan papasehan kan nah itu mah dari jian itu mah beda deui gitu jadi tetap balik deui karena awalna kumaha-kumana gitu kan anu mutlak syahid nyaeta naon anu perang penyakit dina jalan Allah perang eta tah keur anu maot syahid mah eta cek tadi nu maot wajib diadusan ghairi syahidin angin maot syahid nu mana tak baru-barupa anu mutlakna syahid anu perang dina jalan Allah ngabela agama ke perang ya ngabela negara ke perang kubur kena langsung itu kubur perang ada di Arab keundangan cai keundangan boy itu tak kuburkan aya riwayat malaikat malaikat sahabat anjeunna eta sahabatnya sana teh kulitna teh orang negro gitu oh anjeunna tuh taat ka Kangjeng Rasul sangat menghormati Kangjeng Rasul takdim pisan ka Kangjeng Rasul dina hiji mangsa ada jelema ngaranna oge atuh hayang kawin kan ku ngaraskeun awak anu hideung gopet kitu nya kuning jasad mah
hayang kawin. Anu dipikir hayang anak raja. Kira kumaha. Tas gitu kumaha. Unjukan ka Kangjeng Rasul gitu hayang kawin kan udah geus dewasa marena. Aya kahayang-hayang boga turunan kan anu dipikir hayang ya anak raja. Terus kumaha deh? Boga naon cenah teu maneh hayang kawin teh boga naon. Nya beungeut gopet, teu boga naon hayang ka anak raja nu beungeut. Eta. Nya da Kangjeng Rasul mah bijaksana nya. Kalau bacurum cara niatan teh. Tas kitu kumaha jeung cenah sampeurkeun Sayyidina pawartos ka Sayyidina Ali gitu yang nikah kieu-kieu ke anak raja. Tas kitu kasihan artos. Terus lengkap deh ka Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman gitu nya terus kasahabat dan wafat umumna eta. Di pasiean sana atas. Tas itu kumaha nanyaan ya ceritana teh. Pas nanyaan eta anak raja bingung. Erek daek da puguh ke gopet. Gitu nya, gopet ieu teh. Erek nolak da puguh di belakang da Kangjeng Rasul ya sahabat Rasul. Lamun teh mah ditolak sareng nganyerikeun hate Kangjeng Rasul. Kumaha ditarima tuh narimana eta istri lain narima ku ayana budak eta tapi narima ku ayana ieu dia utusan Kangjeng Rasul di belakang da Kangjeng Rasul. Gitu. Tampi weh. Sakit tampi. Terus itu kumaha tiba kana waktu narek kawin artos di gunung-gunung teh balanya pas hari tarek kawin pas rek perang asana gitu pas rek perang kumaha anjeunna meser alat-alat perang terus kawinan nepi ka maot sahid tinggalkeun sahid geus hiji deui sahabat mah nu hiji deui mah keur perang manehna dina peutingan eta meureun sapatemuan jeung pamajikanana terus aya berita titah perang beres jeung pamajikan langsung perang meureun teh adus heula eta mah wah atuh kiat katanya dicaram ku Kangjeng Rasul ge ulah sada maneh mah katanya panganten eta kitu kan panganten 40 poe mah ulah sada ada hayang gitu eta teh adus heula terus kitu kumaha maotna diadusanku para malaikat gitu. Jadi dina jalan-jalan Allah mah cek paribasana moal diantep ku Gusti ku malaikat moal diantep. Makanya anu syahid mah ahli surga tuh. Tah anu syahid mah nu maot syahid dina perang teu meunang di manian. Meunang di adusan. Kumaha cenah majengan kumaha ya nama teh jalma kafir non muslim. Kumaha cenah lamun eta non muslim? Amal kafir ana ponari jalma kafir fala yajibu gusluhu maka teu wajib adus naon gusluhu ngadusan jalma kafir fala yajibu bangga teu wajib naon gusluhu ngadusanana jalma kafir balaya juju balik tah diwenangkeun wenang no kafir mah rek dimanian grek henteu teu naon ari bermenang mah nya dapat jelema sarua urang mah rek manian ieu jalma teh asalna mah non muslim terus asup ka Islam ngan ieu jalma teh kaitu ka dieu we Islam keluar asup deui ting kumaha eta terus saya maot nah ieu teh kasebutkeun kafir non muslim atawa muslim kumaha ta urang pangkani anu sok kamanian mah ieu teh kursa urang na sorangan ieu teh ari rek dimanian biasa sok sieun keur teu Islam ari diantep sok sieun lain Islam makana kalimatna
menang dimenangkeun rek saregahan manian itu manian sakumaha biasana kumaha channel mun rek nempo KTP we ai pas na KTP na teh non muslim eta mah yang menang ai pas na KTP na teh Islam wah jadi wajib gitu naon esena eta jadi menang keur jalma kafir ama syahidu ana panari anu sahidnya jeung akhirat pala yajibu maka teu wajib naon ngadusan gusluhu ngadusanana eta nu sahid bal yahrumu balik tah haram ngadusanana tong diadusan nu mana sayyidun wal airah teh nu mutlak nama anu keur perang dina jalan Allah ngabela lemah cai ngabela agama gitu nya perang naon itu lawas bagus. hah Ya udah. eta teu meunang anu sahid mah haram cenah saur Syekh Nawawi di dia na kitab kasifatu saja haram cenah ngadusan jalma anu syahid mah liqauli alaihi salatu wassalamu karena dawuhan Kangjeng Rasul bihim dina itu syahidun la tagsilu sareng Kangjeng Rasulnya la tagsiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah padahal la tagsilu ulah ngadusan aranjeun kabeh ka jalma anu maot syahid caranya Rasul fa inna kulla maka sanyanyana sakur-sakur jurhin tatu rakeut yafuhun eta ngagedean jadinya raheut eta miskan naonana miskan tapakna eta yaumal kiamah dina poe kiamah pada khala mangka asup pikoli dina dawan musnid al mautu lapan maut tah jadi ku aya tatu na eta jadi bukti jadinya lombana tatu lombana keur perang jadi bukti ngagedean tah lamun di Madian karunya nu tak kade kitu nya eta Bikauli dina dawan musannif al maut lapat maut al suktu najilun naon kaguguran budak najilu anu turun nu lair bila hayatin kalawan teu hirup ba'da tama dina sabada sampurnana pirang-pirang asyurin pirang-pirang bulan ya budak ya walan tadhar jeung teu jelas dina itu jeung teu dohir dina itu kaguguran amaratuha naon sirina hirup model budak ieu budak awewe ngalahirkeun ai pas borojolna budak teh geus maot meureun ieu bayi teh maot di jero beuteng pas ka dunya geus eueuhan itu pas ka dunya geus eueuhan kumaha cenah eta ieu budak leutik eta atawa anu tadi anu lapadna asuktu nazilu bila hayatan pada tama masyhurin eta pamacana lamun kitu tah monekan ari galib-galib na ngalahirkeun teh 8 bulan ari ya 6 bulan geus lahir kaguguran maot di jero beuteungna gitu kumaha lamun kitu eta kawas anu maot syahid teu kudu dimanian
teu kudu disolatan cenah. Langsung we bungkus kuremkeun gitu. Nah, gitu namanya. Kumaha cenah lamun ieu budak teh nu dibono tadi teh da aya naon aya ciri-ciri hirup di alam dunia. Pas gubrak ke dunia aya sora ya setengah jam jempling geuning jengker budak teh. Kumaha lamun kitu? Eta mah adusan biasa. Naon sababna aya kahirupan di alam dunia. Cek tadi anu ulah teh nyaeta bila hayatin dinu teu aya kahirupan eta pengalaman hirup minimal 3 renghapan misalna. Oh, aku malah sawahu kok sarenghapan mah kada sakali teu gitu. Napas teu napas. Minimal. Kumaha mah geus 50 tahun. Wah, teu komo eta. Hirup. Wal mautu ari maut mujibun eta ngawajibkeun lil gusli kana adus alal ihyai kanu hirup keneh. Oh. La alamaitin teu wajib kanu maut. Maksud maut dina kandungan gitu. Wal wajibu mangka atuh ngawajibkeun lil gusli kana adus ima ayat kuno eta yen buktina yen wajibkeun ka iman eta tetap bil faili kumi gawena obi goiri atawa liana pagawean. Jadi urang kuno hirup maot mah ya. Adusan eta namanya nu maot teh kudu nepi ka kotor nepi kaluarkeun ningalieun eta teh nu maot teh nanya ka itu ka ieu ku kurilingan kunaon urang gitu ya. Da kumaha da urang teh nanya jeung teu ngareungeut. 5 karena ya hadis riwayat ngariwayatkeun an Ibnu Abbas Ibnu Abbas. Ibnu Abbas teh nama Abdullah bin Abbas dilani Ibnu Abbas. Mata kalimatna kaluhurna kadina ge radhiyallahu anhuma. Berarti anhuma itu jadi naon? Duaan. Itu berarti Abdullah jeung Abbas. Umpama namanya seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar teh itu duaan. Hiji Abdullah, kedua Umar. Itu jadi Ibnu Umar, bapakna Umar, anakna Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas asli nama Abdullah. Itu mata radhiyallahu mukami kari dosa Allah Gusti Allah anhuma kalimatnya kan berarti kaduaan. Mun anhum kalobaan, mun anhu kasorangan. Lamun kawewe anha. Seperti radhiyallahu anha kawewe nama kawewe anhuma ka Ibnu Abbas ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadaw kanjeng Rasul bil mahrami bil muhrimin dina jaman ihram aladi anu geus waqasatu anu geus bacakena kailadina naon naqatun naon ontana geus kudu ngadusan aranjeun ka ieu ladi bimain kocai wasidarin jeung sidana wadiro jeung ari dohir hadis wujuban etan den kewajiban wa waksu jeung ari manana waksu kasrul uki eta beresnya yantun anjing pasal adus wallahu a'lam bishawab. Ya, itu aku potong. Man ngopi man.
Nuhun nuju bade naros perkawis ngadusan anu urang-urang lah kitunya nu sanes sahid anu ngadusan kedah suci heula teu tina dua najis. Panginten kedah abdas heula sareng adus heula kitu bilih teu acan adus ngadusan. Ari salaresna mah teu kedah ngan saena mah nya wudu we. Nu ngadusan mah ngan disunatkeun saantosna ngadusan kedah ibak. Tos ngadusan bisa taman ngadusan mayit. Ibak. Kade tong ngadusan awewe. Awewe mah ka awewe deui we. Ya. Panginten Emang ibak aya da ibak biasa we panginten. Daya niat ibak biasa. naon. Entah ya niat sunat bada ngadusan mayit gitu. Nyari orang ngabantu mah dan emang jadi pokok. Pokoknya ibak lah. Dikolot ke nana. Hari masalah pada ngadusan mayit kedah abdas heula urangna misalkan katanya. Teman ente masalah ente kado abdas ge. Kan hari ainutkeun kaapikan mah nya abdas we dan teu jadi kawonan. Upami ieu ningan eta lebet kana budaya atanapi naon kitu tah. Misalkan sepuh nate ngantunkeun he kulawargina teh simeunt teu geunian ku cai eta cai ibak. Lebet kana budaya atanapi naon. Ya saya mah seolah-olah aya naon disebutkeun budaya adalah mun ngan budaya kudu sadayana meureunna. Eta mah nya kepercayaan, keyakinan kadang-kadang eta bisa janten lanong cenah gitu. Supaya henteu emot wae kitu nya. Eta mah lamun bahasa kolot mah palakiah. Model kedah ngolongan. Nah eta. Untuk kita sawios. Nya ayeuna urang sapados urang menghormati karena pamenak sepuh-sepuh kampung urang ada matak naon atau ngolongan oge gitu. Atuh henteu teu naon. Ngan bisi anu miwarang teu raos manah ngolonganna urang mah saneskan karena ngahargaan kanu miwarang gitu teh sawios. Cucuna cai cenah si beungeutkeun nya aya bahasa kan eta supaya naon supaya henteu emot wae supaya henteu naon gitu tah eta. Adina henteu ge teu naon. Ngan urang rek di kumaha mun di waro nya sae di waro ge dan sayana sanes masalah caina tapi sayana urang ulah dugi ka ngateu raoskeun kana manah nu miwarang gitu.